Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun patepang deui sareng simkuring Chandra Ditya Purnama ti kelas 11 IPS 4. Ayeuna abdi bade ngadugikeun warta tentang banjir di Bale Endah. Sababaraha minggu katukang daerah Bale Endah Kabupaten Bandung kakenaan ku rupi-rupi musibah. Salah sahijina modalna cai wahangan Citarum dumasur kana data anu aya kurang leuwih ti 1536 imah katut wangunan sakola jeung pamarentahan kakeueum ku cai wahangan Citarum. Panyebab modalna cai wahangan teh sabab gedena cai hujan jeung lobana runta anu ngahalangan kocoran anu ngabulakerkeun cai jadi ngageumbang. Pamarentah daerah geus ngadata korban jiwa ka sababaraha tempat. Sabab dumasar kana hasil laporan ti warga masyarakat teh saeutik aya korban jiwa anu kabawa banjir. Masyarakat Kota Bandung ngarasa prihatin ku ayana musibah eta. Masyarakat oge ngagayakeun tarekah ngumpulkeun warga keur sumbangkeun ka warga anu keunaan musibah eta. Sakitu wae warta anu tiasa simkuring didugikeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.